Wilujeng enjing baraya Sunda. Sim kuring sapara kanca baris medar ngenaan Animaker minangka media pengajaran. Utamana dina kumaha cara ngaplikasikeunana. Tah, kukituna tonton ieu video dugi karengse nya. Wilujeng nyakseni. Lengkah-lengkah nyieun video pengajaran dina Animaker kahiji buka dina link www.animaker.com. Sanggeus klik eta link tuluy bakal diarahkeun kana tampilan awal website Animaker. Saupama acan boga akun dina Animaker, bisa daftar heula ku cara klik sign up. Tuluy daftar boh ku akun Google, boh ku akun Microsoft. Upama geus boga akun, bisa langsung klik login, tuluy asupkeun akun Google atau Microsoft anu didaftarkeun. Sanggeus login, tuluy asup kana menu dashboard sacara otomatis. Sanggeus asup kana dashboard, pilih ukuran video nu bakal dipake dina menu create project. Anu satuluyna bakal aya dua pilihan, nyaeta blank page jeung template. Blank page nu dipilih lamun urang hayang ngatur sorangan video bari teu ngabutuhkeun template. Lamun hayang praktis bisa langsung klik template, anu satuluyna bisa diedit sakahayang anu ngedit. Kahiji, upama urang milih blank. Urang bisa nambahkeun sababaraha elemen anu aya. Contona wae, urang bisa nambahkeun karakter, properti, urang bisa nambahkeun teks, bisa ngaganti background, tuluy bisa nambahkeun foto, bisa nambahkeun video, urang bisa ngagunakeun efek nu disadiakeun, sarta bisa nambahkeun musik, atawa ngupload file anu geus disiapkeun samemehna. Di dieu aya sababaraha background anu bisa dipake saluyu jeung kabutuhan. Misalna wae, ku sabab nu bakal dijieun teh ngeunaan kasehatan, ku kituna background nu dipake teh background anu gambarna rumah sakit. Oge bisa nambahkeun karakter animasi ku cara klik animasi nu dipikahayang, tuluy edit ukuranna. Ieu karakter teh bisa dirobah jadi sababaraha wangun, oge bisa dirobah warnana. Tuluy klik action, pikeun milih karakter mana anu saluyu, jeung klik expression, pikeun milih ekspresi kumaha nu rek dipake ku karakterna. Pikeun nambahan sora, urang bisa ngeklik icon voice over, anu tuluy muncul pilihan record voice, pikeun urang ngarekam sora, text to speech, pikeun urang ngasupkeun teks anu tuluy bakal didubbing, jeung upload my voice, pikeun urang ngasupkeun sora anu geus disiapkeun. Tuluy lanjut edit sakumaha jang pangabutuh. Di dieu aya icon preview, pikeun ningali hasil editan urang. Tuluy aya share jeung publish, pikeun urang ngadownload lamun videona geus jadi. Video nu geus jadi bisa langsung diapungkeun ka sosial media. Atawa klik download video, pikeun urang nyimpen video dina perangkat urang. Ayeuna urang nyieun video dina Animaker upama urang make template. Saperti tadi, urang asup heula kana dashboard Animaker,
Tuluy pilih ukuran video nu bakal ku urang dijieun. Misalnya dina horizontal video, tuluy klik template. Di dieu bakal muncul sababaraha pilihan template nu bisa dipake saluyu jeung kabutuhan. Unggal template bisa ditinggalian heula ku cara klik preview. Anu tuluy bakal muncul isi videona. Upama geus ngarasa cocok templatena, klik use pikeun ngedit jeung make templatena. Tuluy bakal muncul video tutorial pikeun ngedit templatena nu bisa ku urang tonton. Sanggeus kitu, urang bisa ngalanjutkeun ngedit templatena saluyu jeung kahayang urang. Upama geus anggeus, klik publish jeung tuluy download videona. Sanajan geus leuwih ti sataun, sasalet COVID-19 teu eureun-eureunna nyerang sakumna jalma di alam dunia. Kiwari, kasus COVID di Indonesia keur muncak. Ku kituna, hayu urang ngalalapkeun protokol kesehatan ku cara 5M. Anu kahiji nyaeta ngumbah leungeun. Ulah hilap ngajaga jarak. Tuluy make masker. Tuluy nyingkahan jalma nu ngariung. Kurangan kaditu kadieu. Ulah poho oge kana program vaksinasi anu fungsina pikeun nyiptakeun imunitas dina awak urang sangkan mampu ngalawan infeksi virus COVID-19. Ku ayana imunitas anu hade, tangtu moal gampang kena ku COVID-19. Tah, kitu cenah lengkah-lengkah ngalarapkeun aplikasi Animaker minangka media pangajaran teh. Hatur nuhun ya anu atos nonton dugi karengse. Hapunten bilih aya kalepatan sareng tong hilap. Dicobian ya.